Padepokan Seni Asih Winaru magelarkeun drama basa Sunda virtual dina judul Nai Purnamasari karya sutradara Kori Yosef Iskandar, pimpinan produksi Taufik Aceh, gawe Rancage, Bandung Reus, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Wilujeng Nyak Seni. Apun ka Maha Agung ka Gusti nu welas asih, Gusti pamuntangan berang, Gusti pamuntangan peting, sajatining pati hurip, sajatining kasucian, pun sapun awig nam astu paralun kabuder awun kakaruhun kakrumuhun dang yang tipajajaran kamat nak surosowan sumedang larangan kehan pun sapun ngaladek menta sejak amit kami mipit kasakumna lelembutan nu narindak teu narapak nu nyawaratan rupana muga hurip nafsi-nafsi sapun ngungkap mandepun daun nipas saksi tulis kita parahyangan batu tulis patilasan gurita maga lalayang nu ngahudang panasaran pun sapun nyarung sum galur nyarung sum carita lawan silih centreng pantun sajarah nu keur diteang dina nangtungkeun tangtungan muga caang kahibaran pun sapun mundai laratan Sunda bihari enteungna Sunda kamari liwungna Sunda kamari meningna dabongan hayang linuhung gumawang baranang siang pun sapun
salametkeun diri Nyai. Kami moal indit sosorangan, Kakak. Sing luas Nyai. Ju. Moal. Kami moal indit. Mun Kakak demi wujud kami. Kakak moal milu Nyai. Lamun kakak milu, saha nu bakal ngajaga ieu karaton? Karaton ditinggal karuhun. Kami tewasa ninggalkeun Kakak nyorangan di ieu karaton. Jung Nyai. Nyai Putri pasti surti. Geura nangtung, geura indit, urang salametkeun ieu nagri Pajajaran. Jung Nyai. Geura tanjeurkeun ieu nagri Pajajaran.
Tuh. Nah, pas lieur kita itu. Utak. Aduh. Ngera sok ngera itu. Ngajago dia mah. Sok. Awan. Atuh lagi sengsirikeun. Nangtong. Aduh. Dah. Aya awewe. Mama. Awewe na edas. Awewe na. Nyai. Reka mana, Nyai? Sesorangan. Sesorangan. Tengah apa tinggi di lawang. Tahu kok batas tanya? Kalau tetap naon. Yang ongkek. Kenapa di kemah dia? Kurang. Dikurang. Ngenah ya. Sok. Manggas tong loba bacot. Wani mah maju hiji-hiji ka hareup. Sok. Lawan. Sok dilawan. Sok. Wes. Wah. Lu masuk dipilihnya. Aduh. Ulah gitu. Nangtung. Kudu kuat. Wes. Kurang sih mah. Sok, naon? Sok saha nu rek naon teh heula? Sok. Mana heula? Sama. Ku akan dilakukan. Sok. Lupa wae nu kanis. Nah, udah. Era. Awewe kita. Mau pae. Aing mah. Sok dia. Sok. Pina neng awewe kitu atuh. Sok. Sok nyi. Lah. Rane awewe. Deg-degan. Wah. Aduh, cekuingnya. Deg-degan. Era berpisan. Wah. Aduh. Sok. Tong bareng gitu. Sok. Ngaragokan. Jore awewe teh. Nyai. Geus we milu jeung Aka. Daripada Nyai paeh di dieu. Geus we mending jadi pamajikan Aka. Kula teh sudi. Ngawaluy ya awewe. Sok. Sok. Tah. Si jago tetap. Bawa Wah.
loba deui ieu mah sagu. Naon eta? Ih, eta naon? Tingali geura. Ih, naon eta? Ih, mayit meureun nyai. Ih, nya eta mah mayit. Ih. Tingali nyai. Ih, empang. Mendingan hirup. Nu buruk meureun. Jebur nyai geus si aku. Buruk. Ampun, tolong. Aya naon atuh ieu teh? Itu. Aya naon mengiru rusuhan teh ya? Aya naon ieu teh mengira ribet? Nu buruk. Mana? Itu. Mana? Itu. Naon ya eta? Nu buruk. Hus, gagabah. Cik urang tinggali heula. Nyai, saha nyai teh? Seuneu. 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 Karaton diduruk. Pajajaran diserang. Ari nyai saha? Kuring Purnamasari. Saha? Kuring Purnamasari. Putri Pajajaran. Nyai Kuring. Nyai, duduh teuing nyai. Gugah nyai. Pajajaran moal runtad. Najan karaton diacak-acak. Pajajaran moal tumpur. Nepi ka bumi ancur. Tanjeur Pajajaran. Tanjeur Pajajaran.
Sapun ka Maha Agung tabepun kahyang rumuhun sakitu pihatur galur mangsa zaman pajajaran nu pamungkas muga nyesanapan nalar muga wening alam peteng mun kalangsu hampuraeun Sapun ka Maha Agung sejanutupkeun lalakon dilalakonkeun muga aya katinengna muga Sunda Tanjur Jaya leuwih kurang rautaneun pun ka Maha Suci sagara hampurayan mah angin Gusti nu kawasa nu ngobahkeun nu ngusikeun nu nangtukeun patih urip rahayu anu dipenta pun sapun paralun pun sapun